Aing, hirup. Aing mah. Iya baju indung kalau sing pen aya duit dan dicopot bae engkau pen lamari orang bahan kieu. Maing aya eueuh di imahnya. Mak. Mak, mana lu? Mak. Nah lu. Mak. Cager. Mak, enggak minta duit ang jajan kamu. Ang duit. Insyaallah lu bapak dia balik ngiriman di mana boga duit mending ya awak ngalodot bae mending mas santren bae dia lu Ayo Mas Andren mah endungnya ngaji bae. Sanggep. atuh teh ngaji ge lu supaya jadi jelema ya awak lah ieu kieu teh dagrading Heh. mending mas santren lu Aing Mas Andren mah gua kieu capek jeung lieur teh kana hulu. lieur kunaon Tacan ngaji seperti natenya ngaji belieur kana hulu. atuh jeung aceng iya ngaji ge Ih aing mah ieu kolot mending mabur bae mah. ih tong ada yang kolot sekali Nih saya aing modal mabur dia aing mabur. Asal di dianya apa nyamper si kabiri gitunya biasa masuk ka dia tapi bae jelema aing nyamper dak jangan kesel di dia. Waduh, motor badasi dak. Iya, aing nak ngangkat ieu. Mana si kabiri? Biri. Abi, saha kami narain naon si kabiri. dia iya babaturan tadi ku yang di papagahan di mas santren tadi ku dia iya itu Naon. Oh, atuh dia. buku per saing mah. buku-buku kumanya ku dia eta anak aing jadi wadah Udah itu. wadah Ka mana ku are? tuh nyanya tadi mabur aing Kain nangan. Bangsat doang. Ka mana ai si kabirinya? Ka mana ai dak si kabirinya? Aing mah jak kesel deh si kabiri ai sok dari ieu aing. Aing nangan. Aduh Gusti di imah dicarekan bae ku emanya titah Mas Santren nyai awak sarina sangheuk bae tah asup ka pasantrenan ka ieu cenah ku hayang padahal meta bisa ngaji tapi kunaon teh dek ka pasantren ieu nya tuh anjing mah tadi dicarekan jeung kemana saya lajuna di dia bae burung Aing itu ya orang suku nama Mang Kabiri. Bir. Woi, kunaon dia? aing lieur ieu ku kolot titah Mas Santren di nyai sangheuk Hai, udah kita mah santren jangan segede deh. aing sangheuk padahal mah di titah-titah cek yang duing mending mabur cen ka dieu nu adem sasaha malah diteangkeun ku dia ai dia nangkeun maingnya tadi Oh, aing carakan dia maksud doang. aing tisa eta pangdenge cenah aing nangkeun maing lagi dicarekanan dia Oh, aing. Mana gitu mah dia eta? tuh kitu dia mah kadoang soang dia mah pemarah Tan, uyan betahnya bir boga mah kitu. aing mah repot pugan mah boga hidung kitu mah Di sama santren dia. oh laju aing mabur bae ka dia aing endung Yuk, mal mas santren. moal Kanan gitu dia tadi carakan ku mah dia. minta duit aing 2000 meuli kopi Eta mah dia minta duit jawab geus gede dia tuh kuli-kuli dia ulah minta kopi duit. kulieun alah dia kayak gede dek gawe Oh, dia nya. Dia nya. Iya, ya kudu ngopi, urang ngerokok, gawe nani urang set. Pangdeng mah di Jakarta cenah aya gawe. Sabulan cenah 1.500.000 tapi menyonan beusi. Hei, berdiri bareng yuk. Ka mana? Kaleweng, yuk. Aya pelorna.
Oh, Kieu aing mah. Aing amun bebedil bisi papanggih jeung emak aing di leuweung. sok kalau gitu mah dia. Hooh, Hai, nyaing titah ka kobong deui aing sangheuk. atuh di bobodo dibeli kurang mah dia. Di lompat ieu. Oh nya urang. Ayo. Tipu bae. Ayo. Bang. Entah itu dagu-dageun urang bedul gitu. Aing mah hayang Gelager orangnya. hayang bal pelumpat jeung bedul kieu. Anak ke manukna. Sun. Hei. Oke, amun papanggih jeung maing ulah dibejakeun jeung aing nya. Aing sim ka maing hoh. Oh, mah. Ayo urang. Yuk. Ka mana ieu urang ngusupna yeuh. Halo, anak aing ka mana? Goreng-goreng ke anak aing siaran ah. Nanya ya anak aing, goreng-goreng ge, kudu di siaran. Yang lagi deketin lagi kebal. Manggian si Alo. Si Alu, Heeh. nak gitu. Lainnya mabur ti imah, kumaha tita ka pasantren malah mabur. Pamanggih mak. Aduh, kamanya itu si eta. Oke mak. Si barudak masukna maker imah bebedil. Berdiri ka mana? Cil. Sok tadi mak ngomongna cenah nyarti kukur. Nu loba ti kukur mah itu itu. Bantuan mah tangan. Hah, yuk. Yuk. Alu. Hei, aing. Masih alu iya. Aing. Obatan. Waduh. Nah, dia bedil, Mat. Kompak. Sari indung aing Bir, anjrokan bae buutna ge. kudu beunang dia teh buut. Aing bu anjrokan bae aing mah. Bener juga. Cicing. Aduh. Cicing. Kumaha ya? Gara beunangkeun. Oh, eta. Ai, yo. Oh, bener. Urang aing ieu. Wah, gor. Mama nyiaran ke mana? Neuknan kitu nyeren kami. Hayu lempang ke pesantren. Bir, terus deketan aing bir. Dina aing bir. Sini kamu aja bir. Eta iya si Lasun. Ceng, kobong bae. Indung aing. Naka kobong mah. Moal aing mah. Oh, dia punya wedal. Dia. Sun. Minjem bedil aing. Naon? Nembak indung aing mah. Ayo.